marga satwa di Sarada manuk gede manuk letik pasuliwer kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes segupami ningali kasalbakeun rungka-ringkana galang pasawahan Tuh. anu parena keur mejeuna hejo lembok tumpang sari dina galang kacang panjang surawung lensa jeung terong Tuh, iya iki. awis ieu patempatan teh subur makmur ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandangna sewang-sewang tawis aman Terus. si horeng aya hiji kasepuhan anu parantos kasipu ku pangaweruh Walah. kapatri ku pangarti kaasah ku pangabisa tutas tina didikan rohani lan jasmani ahli nulung kanu butuh dalang kanu susah ngajait kanu titeleum ngahudangkeun kanu labuh merek kanu daek nyangan kanu poekeun kajojo ku jalma ti mana-mana nanging dina danget ieu pakampungan runtang ranting Wah, subung katinggalna ulang. biasana barudak alulin di buruan Beres. ayeuna jadi sepi jempling kayaan pakampungan Kandenan. bujang hingga jama hayam doma oge parantos lenang Walah. teu aya Beres. margi aya anu ngaranjah ieu pakampungan teh nyaeta ti hiji tempat anu kasebat Sela Bengkah Doh. nyaeta rombongan kalabaka sabatur-batur Laras. Nagoromo penginten. ngagoromo ngahaja beak sasatoan ayeuna jalma ditewakan di hakanan Beres. numawi dina dangat ayeuna anu masih kene tahan di kampung Kajabiti Ijerapa Walah. Iya iki. numawi ngahaturanan lingih putrana ti Pusir Dayeuh anu ngadon ngiring usaha kapamanannya Tawinarpa ayeuna dihaturanan lingih ieu Irawan gunirahangan dika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun Wah. buah hati kemang soca mustika ama di pawenangan anu payus di piagul kalayan di pireus yap kaharep cu tawaneun Deh. Kangjeng Rama putra nampi kana pembage kalayan nyuk sumangga ngahaturkeun samasungkem koyok panjenengan ditarima cu kalihna ti eta hapunten tina anu pihak kata melaran putra jelaran di Pusir Dayeuh teh geuning repot mayunan tamu-tamu anu ngahaja balanya tenanau Beres. ngan parendene kitu kasep hirup mah genteng-genteng ulah potong Kandenan. sanajan hapa geranggeyan Rangeuyan. laras kaulanun tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon oge ninggal kaayaan patempatan dugi ka suwung kieu Tapi kacimplang-campling. bumi-bumi teh nganu kursi galblug katepak angin teu aya jalmina Beres. ieu teh aya kajadian naon persama kieu kasep Walah. Cobi sepuh. geningan kitu hirupna di alam dunya Beres. beuki dieu beuki kaharti hirup anu pinuh dina alam romantika kahirupan ieu teh sakurang-kurang nama matak aral jeung subaha Ih. Tangtos. ai beuki kahartina geuning dunya teh ieu sasatna
alam rame jeung alam sakedeung alam saliwat sabab naon sabab aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat deh eta urang ngaliwatan panto maut ai maut teh nyaeta awal tina kahirupan anu abadi sumuhun laras kaula nun ngan samemeh mulang ka alam asal doh alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang wallah leres sepuh di dieu urang kudu numpuk-numpuk kahadean anu eta kahadean teh bakal nganyeredkeun urang nyaeta ka alam asal urang anu nya wah eta laras kaula nun taku kituna pek gedean amal gedean kahadean gedean jasa amal urang anu bakal mentaskeun tina alam kariweuhan kana alam kanikmatan hartina urang teh ulah berat teuing ka dunya ulah kakonengan teuing wah yakin hiji waktu bakal pidangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawanya maut pingaraneunana wallah daya deui eta urang sepuh laras kaula nun pangna dicalukan teh bisi lain bisi deui da bakal aya kajadian ama bakal rumpak saringin di buruan kantenan geus eta mah geus aya ku syariat mah bakal ngaligincing mulang ka itu teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu solenang acan dibungkus ge kudu hirup kantenan ulang kekena hati asa ditangtoskeun kitu is bisa geus aya gambaran pokona mah ama teh rek bajuang tu geuning dek melaan masyarakat di ieu kampung katingali ku hidup kasaksian nepi ka suwung jalma-jalma ngararungsi doh laras kulang beak sasatoan jelema dihakanan ku si kalabaka amuing eta nu gambaran sabalad-balad naon pangasi kalabaka kitu deui menang beja genep bulan anu geus kaliwat di nagara Pringgandani aya hiji raja kakasihna teh Arimba Prabu Arimba laras kulang tak ari Arimba teh sampun ngemasing pati tu makaning perlaya dah leres cenah mah aya nu ngaroga hala gitu menakut Raja Arimba nagara Pringgandani Allah atos lajeng ta ai si kalabaka teh patalukanana eta Arimba sumuhun leres baheula Arimba dipenta tulungkuk ama nyaeta pikeun nalukeun si kalabaka taluk tapi kabejakeun meureun Arimba sampun ngemasing pati tu makaning perlaya nya si kalabaka teh kamuh deui panyakitna teh kamu deui panyawatna teh mah ngakanan jelemana teh kamuh deui bijil deui kanibal bijil deui jelema denawa kanibal lainna teh ngagalaksa ka kampung-kampung ama teh deudeus kasih kalabaka cekeng kalabaka entong make jeung ngakanan jelema daloba keneh hakaneun sajabati jelema laras entogo geuseur keneh sok naon pamenta maneh moal burung dilaksanakeun nya aya pamenta nasi kalabaka teh heug kaula muarek ngakanan deui jelema tapi pamungkas anu kudu dihakan teh maneh ka ama teh kitu teh eta disangeman ku ama disanggupan doh ieu cilaka malah sajabana ti maneh teh cenah pangejokeun sapadati mah tuh tinggali ama teh geus ngejo sapadati poe ieu pisan ama teh bakal dijemput ku si kalabaka jeung samel sangguna teh ama dek dijieun deungeunana amuing sangu sapadati
sambal sapariuk menang Mang Wasid tak itu sebenarnya ama dek ninggalkeun alam dunia jelaran dek dihakan kusil kalabaka cara menang-menang Gusti patengatin nera patengatin solena salen pawarna salin Irawan barang ngadang bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana. Doh, ieu inggih. Mun nirahangan di kakawadaling lisan, sadaya-daya paralun malum anu disuhunkeun nu ninggali nu dipamrih hapunten anu diseja. Naon? Awon kape unjuk. Tibatan Kangjeng Rama anu kedah dihakan si kalabaka sawios putra wae, ulah hidup ngomong Ari amama geus ponok lengka hidup panjang kene geus cuet ka hareup pangnuluykeun ieu pasantren engke ka hareup beres eta sarira panjang harepan ama tangtosna tiasa ngaos kana hate putra nah kinten-kintenna putra bakateng termah hate dah eta kaelang-elangan ku salira ama sasat mautna dihakan buta ya buat kaedanan maut ama teh jadi eusi peujit si kalabaka buat kabayangkeun wae panginten oh nya ta ulah da si kalabaka jangjina moal rek ngahakanan deui jalma asa maneh cenah kudu dihakan anu pamungkas tak kitu ama eta teh buta ama buta masuk luncalinci ngaran-ngaran buta teh eta teh jalma anu sok lancalinci luncat mulang udara tidak taligada jalma loba jalir buta putra ngahormat pisan kana pamaksadan ama da puguh panginten ama matara lancalinci laras upami dijanggian ku batur teh ujug-ujug persaya komo bari jeung buta panuhun ama buta mah teh anu jujur atuh kulan sepuh sawios urang ngungsi we ka puseur dayeuh ka paman Winarpa ulah kasep atuh meureun ama jalir janji ka si kalabaka da moal dosa da ka buta moal ka buta mah ngan ama geus mulus tina hate gitu Raden tos diniatan diniatan pek bae da sarua pae tapi teu kitu ama upami urang teu tiasa ngalawan sae ngahinar bae mangga urang ka puseur dayeuh ulah kasep ama teu sangem putra hirup dah tangtosna oge bakal kabayangkeun ama dihakan buta ulah kasep lir pendra ieu inggih barang saweg nuju aya dina obrolan patugeng-tugeng antawis Rama sareng putra Pandawa sareng ibuna sareng sena nikah dina genep sasih nu parantos kalangkung sareng sena Bima nikah ka Arimbi teras apruk-aprukan temulih ka Astina margi gujrudna di negara Astina teh Pandawa sareng ibuna parantos maot kaduruk di balai sigala-gala padahal Pandawa sareng ibuna salamet nuturkeun lanak bodas doh ieu eta kaluar ti leuweung Pringgandani dugi ka nikahna Bima sareng Arimbi laras di dinya Arimba ngemasing patina teh jelaran teu satuju Bima nikah ka Arimbi laras
Sampurasun amuing saha eta teh Sampurasun eta saha tadi luar boa utusan si Kalabaka Kasep aduh sorana memantri baran pindah cing alih kenya Sang putra Masai urang kabure ka Pusir Daya dan lega di Paman Winarpa ge ama melihan bilih teu percanten di Pusir Daya Cempelareja teh nuju rame seueur jalmi dah nah aya naon aya Saembara aya Saembara putri raja Cempelareja kakasihna Dewi Drupadi teh nuju di Saembarakeun katenan atuh rame nu mawi paingan nu icalan milu gitu nu icalan ngabreng wae kula iya ieu utusan si Kalabaka Sampurasun aduh eta rampes asa apa punten mangga sarapatanang tak aya pribumina kitu ruk cobian we ketrok atuh eta pangna didatangan teh eta dapurna ngebul nya nuju nyangu penginten teh sangsara aing teh euy sangsara kumari akang ih poke sangsara Pandawa katamih ibuna genep tamih tiluan dewek oh kitu akang salapan jelema sangsara apruk-aprukan anu paingan kanyos atuh teh tilu poe can manggih dadaran aing dacan kararaban sangu pulan can kararaban sangu ai dewek mah datuman meureun di lemur eta we bogol cau eta make uyah saeutik nya kusaliara nya. di wareg atuh ngan itu ibuna Pandawa ngalempreh we digawir balih ditu kitangtos atuh akang anu jag-jag teh dewek we da puguh dek ngadaek Kru Abrahem naik putak petik kali akang mah Raden Kontea Raden Arjuna Raden Nakula Sadewa lulus datara biasa atuh meureun mah kepruk-aprukan jang pulan kabejakeun mah Pandawa teh geus maot ka mana-mana oge parantos nyebar ka mana-mana muruka nya kaduruk di balai Sigala-gala dah heueuh harita teh aya nu tutung aya nu kaduruk saha genepan deui nu ngadon milu hees harita teh tukang kredit meureun teh ngelu sare atawa tukang tahu meureun teh punten mangga saha di luar abdi saha di jero aya semah kitu leres panginten utusan si Kalabaka ya tenang tiasa abdi kalebet mangga kalebet kumaya jeblog hukumah atuh kukumah pan aya pancuran didinya senana pagel dipaku kasenana nahaun yap mangga Sampurasun sepuh mangga lingi aduh nya buah utusan si Kalabaka loh laras bulan buta naon ya teh nepi ka nyologodor teh buta mancur teh sareng saha abdi ya dua ekor aduh duaan we sareng saha itu sareng pun bojo eta atuh yak cenah kalebet buru nah geuning kagarwa teh nyebat ai ngaranna ai Rukmini berarti teh ngaranna Sampurasun bulan rampes ligi dek mere cenah moal nah acan ge menta cicing diuk lanang da kudu basa-basi atuh kelana oh iya garwa teh naon cenah lain kok kapuring nanyakeun jeung saha cek jeung pun bojo tuna saya ngomong teh ka karep we banyak garwa dari
disuang punten kumaha wantunya abdi teh sepuh ya mangga katinggal ti katebihan puran bumi anu ngebul hasyep ti lintang ti ieu hiji iya we hiji kulan nu sanes mah kararosong ieu kamararana jalmina teh nah ieu teh utusan kalabaka atawa lain dah duka kulan ya naon balik deui ah naon nyos ini bararaeud gitu meni baketut akang karena ding gitu da moal ngeunah diberena gaing kelan anu lawak ka suudon naon teh ih buat teh keur meunang kareuwas teh ada rarek-dek dulu ngeunah euy nya ai sengita mah sengita tahu teh hapunten sepuh ieu abdi kumawantun ieu oh mangga lih oh ngadeg-deg kunaonnya kieu laras duka teh liliniun meureun panyawa tos sepuh mah kitu kaget kun nirahan ningali ingkang sampun prapta ingkang sampun prapta panitai jerapa gempur oge ku kadatanganana ieu dua jalma doh nanti kakawadaling lisan Wilujeng Sumping ulah Wilujeng Sumping mah nuhun ulah wah dora silakan tidak nyuguhan lagi moal ngeunah kawas Ridho nah eta nepi ka baketut kitu lho Hasyum nya meni teu bear di mana nyuguhan teh Budi kudu marah mah kudu bear Budi nanaon ge tapi bener teh apa kudu gairah nya ya maka datangan sema teh kopi teh kudu meuli kan nya punten kulan aki kumawan tunda abdi mah ari mah teh meuli sorangan kopi sanesna naon ieu dongkap ka dieu teh kulan kalayan punten bilih ngaganggu ya enten mangga saha teh anu ti mana bade angkat ka mana mulih ti mana dah eta ulah abdi lan akhirnya eta Pak Nabi aduh Pak Aher jenengan batur dipake Pak Aher mah gubernur atuh Pak Gubernur eta mah oh eta teh dari Jawa Barat Pak Aher mah Ahmad Heriawan teh singkatan disingkat teh Pak Aher Dupi itu anu pengker ayo ting ting manya ayo ting ayo tungteng mereka ayo ting ting lebih kata disuang uya tungteng meureun tapi kan nyolok godor gitu ayo ting ting urang mah dicido atau karimalakan impun sumuhun bade angkat ka mana numawi abdi teh nuturkeun inung suku aki nuturkeun inung suku sumuhun sakaparan-paran ulah tepuguh nu di jugjug tepuguh nu di jugjug abdi teh ulu Allah aya jalma kitu dupi ieu teh kampung naon bulan muni asa sararepi pisan kampung pale ditu di dongkapan teh ku abdi dibukakeun teh pantut teh aya naon aya ti kotok teh unggul aya gelung di juru teh ayamna teu aya domana teu aya lemur teh dekat kiseun aya gelung ti kotokna haneut keneh aya gelung jeung cot haneut keneh ngan beda ti kotokna teh koneng nah dari ayam nu ngisingna saha aing dikotok di lemur aya jadi salira teh wah tebih abdi teh kulan di mana abdi teh rakyat Astina kulan ulu di Astina geuning rakyat nu geuning tebih mawi kulan eta amuing teu aya naon-naon di jalan nembe
nah ya naon gitu ulu Nah ya ramean naon gitu. sente aya naon-naon teu aya lah nuhun naon yo nuhun deh salamet anjeun Sakitu ge salamet sugan bilih teh can uninga ieu kampung teh diranyah buta di Goromol ya teh anu dipingpin ku si Kalabaka ai Kalabaka teh beuki daging jelema kanibal teh barayana Sumanto beureun bisa jadi Ayo Sumanto makan ini. alona meureun ulu tah unga pengkolan unga dinusuni teh balad-balada teh sok mararegat mararegat jadi begal teh Buku harta ngabega geus puguh harta bana sasatoan mah ingon-ingon kebo sapi doma ayam ngagoromol burukan teh di ieu tempat lah leres uluh paratos sabaraha lami lah ti saprakna maotna Raja Arimba we Raja Pringgandani didinya kapan paehna teh kudu nungan urang eta teh geus diomong-omong eta mah oh bisi lajeng kumaha ki tah bae maotna Arimba teh si Kalabaka teh katalukna eta kasieuna teh ku Arimba kabejakeun Arimba maot jadi panyakit ngahakanan jelema teh kamuh deui biji deui maceuh deui lain karareueung nya atuh naha sanes angkat ti ieu tempat ngungsi sumohon nyeta kaula teh berjibaku maksud mah bajuang hayang nyalametkeun masyarakat di dieu misi ka kota demi keamanan demi balik deui ka asalna ieu pakampungan hayang repeh rapih deui kaula teh sanggup cekeng tongakanan anu lian hakane kaula tapi anjeun kudu janji moal ngakanan di jelema hitung-hitung nyanyangupan si Kalabaka teh hitung tumal tapi hayang kudu dibarengan ku kejo cenah sapadati mata dua padati Om Wing ulu lebih ka kitu teh jelema parantos genep sasi pengen leres lu Lupi salira sen biasa we abdi mah bade jajal manawi gitu jajaluk kakang manawi gitu manawi aya naone kulum-kulum sampeu gitu kangge ngagajal ieu beuteung abdi teh lapar erek barang penta kan aya sangu poe ulah aya ulu nyaah teuing Gusti tobat mangga teh teuing kalaresan nyangu teh dua padati nyeta keur si Kalabaka teh urang nyanak we urang nyanak mangga da moal saep mangga teh teuing nanging da sanes abdi wungkul je sabaraha jalmi mangga salapan cing salapan jalmi anu sapali mangga lempreh ditu aduh salatri panginten kulan istri hiji pameget 8 Om Wing 8 istri nangan nya euy dewek tiluan murid jeung bapak anawa 5 jeung ibuna genep jeung 3 sabriji jadi 20 ngatu bisa ngitung sabriji nanyakeun jadi 27 salapan tak kitu bejakeun ya bisa teh nyaho bejaan ku aing bodoh manehna teh nyaho teh apa pirage 3 jeung salapan jalmieun bulan ai lawan buru-buru pangmincukeun Irawan saya mangga Akang mah di dieu. sabaraha jalmi kangge salapan urang langkung kan palinten 5 mah nya saya salapan langkungna saya mangga jadi 18 kan anu lapar teh atuh tidak kudu nambah nu lapar mau juragan Bima mah wow batur sapiring sapinjuk teh sahuape deui batur sapiring ya genep alah wayahna kas ieu jang sanami teh nuleres cepot kan cepot abdi dawala wayahna nyumput teh nyumput naon lah eta si Kalabaka utusanna ka dieu ngeglendrung sorana dan tong ditemalan tong hayang dihakan Kalabaka teh
Kalabaka. lain kalabaka teh mah kalebok Kadudungan pika kitu situ. sanes eta teh rerencangan abdi bulan rerencangan abdi nyusul Gitu. amuing atuh cenah ka dieu siap ka dieu kan datan nirata ngademane wo pagulingan datang nirata ngademane agak benaon atuh ieu Tepuk buku. Tak kareket. Mending kareket. inung aing geus teh eling Udah rarese. Nyo. Mun urang mah mawah heula sabungkus mah tuh. sampurasun aki uluh rampes amuing nah iya aya jalma nepi ka kieu awakna Oi, nepi ka sembada kitu kula. saha kakasih teh kulan Ki, ngaran pula Bratasena ki. Oh, Bratasena seun Ki, wah. jalu malum ki, aku retak bisa tatap yoga kaya ulian. kulan Orang bisa tatap yoga kaya ulian. Maaf, hapunten teu tiasa sopan santun saudara teh Teu tiasa sawi. Tetiasa tata titik teteh. Kita mau kudu pikanya. Iya kasumpingan rerencangan ieu teh Ki, kula teh jalma lapar ki. Wah, Apruk-aprukan, jelema kalaparan. boga inung ayeuna geus teu eling. Salatri Tidak kalaparan. Tak sejaluk kaki. Sugan aya dahareun. haya nyanguna dua padati ulah Wah, pada Dua syukuran. padati. muhun Ajar. Pada syukuran. mangga nuju dibungkusan kulan nuju dipincuk mangga teh teuing mangga mung nya kitu we panginten karo uyah Teu naon ki. Asin ge as. Anu penting kaganyel beuteung ki. Asin ge kari huluna. ayagan mah di jalan oge pan sagara dirawe Pada akan we. cara abdi saliara pan abdi lumayan Segala seneng mau Iya. jangan ganjal-ganjal wae mah. Gusti Nu Maha Agung mangga kulan Kuatir. urang barengan abeh tereh atunya menak saha kakasih teh Bratasena. sumuhun mangga dikantun sakedap buru-buru ka Sepawatos gitu kan Naon? nguningakeun teh nuju prihatin aki-aki teh Oh. sanes mung manehna wungkul agan uningaku nyalira kampung ieu runtang ranting bumi wungkul geblak-gebluk pantau wungkul katebak angin Laras Ya memang eueuh jelema ka mana? suwung kita kampung teh. upami ditinggal kana kitu matakeung Mata ke Naon keung? sekeung eueuh batur keung teh Keung bersih teh. alah Sekarang kempul. nguningakeun di kampung teh geuning aya nu ngaranyah agan kalabaka jelema di hakanan Usaha. ku si kalabaka Gitu teteh. eta manehna nyangu teh cenah keur maraban si kalabaka eta aki-aki teh rek dihakan Gitu teteh. berjibaku keur nyalametkeun kampungna hebat eta hate aki-aki Sup bersih Kang. Bener. Tak geus kolot naik kolot urangnya are-are. Saha. nguningakeun pan ai kalabaka teh cenah kasieunna teh ku saha teh raja Pringgadani teh Saddam Hussein Lain. anak karep teh Saddam Hussein. kopi anan Lain. Kopi anan mah yang di panggung Uti. Uti dah hidup. agan kasieuna eta kalabaka teh ku Arima malahan eta teh raja patalukan Arima apan Arima teh maot ku agannya teh Ya. tak kamu deui panyakit ngakanan jelema na teh kulantaran nu dipikasieun eueuh
jadi manehna teh sudah diakan si kalabaka manehna aki-aki jadi tumal ini teh buru-buru bawa kejo kejo bawa hidung aing geus langlayeuseun aing dek dahar di dieu anterkeun kejo ka si ibu ka lanceuk aing adi aing di mana geus dalahar si Arjuna harewosan jelina tuturkeun kitu aing urang tepungan si kalabaka di mana tempatna abdi mau mangiring milu sia heulakeun ieu deungeunana sia dicacag wae aya kasieun betul teh sakitu tuturkeun Astra jing ngadawalang ngagemol tuangeunnya tanah sangu atuh Bima dina danget ayeuna teras lumampah kasela bengkah tempatna kalabaka kitu kaayana malihan sareng sena balake serakan tuang leueut ieu ibuna sareng rakana Bima oge rayi-rayina leres kempel di pertapan inggih malih Arjuna di harewosan teh giat nyeta nuturkeun rakana Bima wallah ngajugjug kasela bengkah inggih sasatna bade nepangan kalabaka Bima ngagidik pati jiwaraga naon akang teh lah sebuah teuing dahar itu kade kamarkaan pakai lempang nyeri ge nyanya atuh lah nyaan ngeunah dahar wah bakat kulapar mah kitu akang saja pada tiba kati kulapar ridho numerena teh ikhlas numerena tah gitu euy naon akang kalarasan ieu naon akang teh Bapak Gubernur nya hoyong ngobrol jeung sabak lemur Bade ngawi. Bapak uruk mana malah Bapak Gubernur mah make jeung tiasa ngawi segala ini teh apa naina teh bade ngawi Oh. akang teh di panggung wilujeng ka Bapak Dadang Nasir Kabupaten Bandung ya ka masyarakat Bandung nya ka Bapak Bupati 370 hiji Dirgahayu Kabupaten Bandung Dirgahayu tilu ayeuna Citarum parantos dikeruk parantos dikeruk Cieunteung moal banjir ayeuna mah moal banjir bulan ngan ieu we jalan Karanca Kole nepi ka kieu ye duh Padadang Nasir ye nya Da bertah. aya jalan provinsi lain sanes jalan kabupatennya kabupaten heeh ya keun oh da ai di omean usum hujan mah beak deui mun ku hujan oke ngadaguan usum malodonya segala rupi ge bertahap atuh luar biasa karek satahunnya Dadang Nasir teh ieu setahun tapi janten Ais Pangampi Kabupaten Bandung tapi prestasina kan oh menang penghargaan di presiden euy di presiden atas prestasi mampu ngaronjatkeun produksi beras laras penghargaan ti wakil presiden sumuhun dina ngabina Karang Taruna terbaik terbaik sa-Indonesia se-Indonesia nuhun mudah-mudahan cing langkung ngaronjat Amin. Bapak Gubernur mah wah Bapak Gubernur Mas prestasina 43 penghargaan penghargaan di tahun 2008 2008 2010 sumuhun bayangkeun 43 penghargaan wah mangkaning tilu luhur wungkul teteh dulu kadangna oh tak kitu aing ngaran-ngaran tamat masakola tamat dididik mah didiknya bari jujur iya atuh nu pati-pati jadi gubernur upami masih kene polos mah amun teu saimbang jeung nuhun wilujeng Bapak Aher beres gedong dhuwur kali sambung pagulingan iya sepi
Papetetan samya murad samya murad aling bing lanjar manis sakilatan cakatigas kumangsa Geus banglus lampahipun Bima Arya Bima utawi Raden Bima anu ngagedeg ngajug-jug sela bengkah teneng ludeng hanteuring rang dina ngabelaan sasama hirup itu kayanana serius iya ge di marga sopana marga jalan sopana las pring ganding ansala iya ge ari kalabaka teh antek-antek lain hiji lain dua malah puluhan aya nu diutus ku ieu kalabaka pikeun nage janjina Ijrapa nyusul Ijrapa ke kampung ahli cakra itu kayana eta tangan kanana anu kakasih nanyata kala nyungir diwali parantos jigra-jigra kemanikan pratakat cia-cia airing sedanten lah dia bala tam-tama hangkut buta hinggi ketapak dening pentrong ledria alik dulur-dulur bangsa Diu ya iya baraya bangsa Denawa ya pemilik bangsa raksasa aya naon gula hayu orang salarya sapiulungan pikeun nage janji kasih Ijrapa sabab dago-dago kudunungan urang nyata kalabakan teu nolol tasi kurang ajar wah hege kumpul iya hege gula mangga mangga deh joge getret teh kulan aya naon mun alah pake jeung gagaro pelangkakan setan adel meureun mun urang mah diangir naon sing sehat Dararamang sadayana aya pangesto Kulan aya pangesto kulan nuhun hari damang mah kumaha salira damang cekal nuhun atuh eta enjing keneh bade angkat ka mana kulan jadi tukang kiridit ayeuna mah ngiridit ke naon tegang rek nagi janji cenah si Ijrapa bejana poe ieu cenah pada lohor terek masakeun sangu dua padati oh kanggo saha teh keur dunungan oh dunungan alabaka da dunungan mah beuki daging jelema sarua jeung uing oh kanibal bina-bina teh jalema-jalema eta daging jelema teh aduh paling beuki na makana tungirna atuh darah aduh luar biasa rangu tungirna mah kana naon boro-boro asakna atahna ge ngeunah eta tungir jelema
Aduh, kata seri. Alah, kebayang deui eta duh rewek mah. Naon kabayangkeun. Kana pujitna. Alah. Heeh. Pujitna goreng singgaring. Goreng singgaring eta pujit teh. Geus garing tuluy dipais. Dipais. Heeh. Cocok. Make surawung. Make bawang beureum. Bawang beureum cocok. Atuh ditambahan ku sereh. Aduh sengi. Purulukan kamper saeutik. Aduh. Banyu rek ku oli rem. Aduh Gusti nepi ka teungeunah teh ya. Cocokeun kana lomari kana. Heeh. Teuneun sisi jalan. Kageleng ku ojek keprok ya ingeun. Moal teh nikmat teh mah pujit teh bener. Nu ngeunah teh keprokna we neuleupaes kageleng ojek. Heeh. Tahu lah. Osa. Ngajak-jakeun awak ye. Etang olahraga. Etang olahraga we. Pangalusna. Sana. Duh. Di kantungan. Kata. Utamina, ulang hirup, ucap lampah, Dicengklak jurig. Saha eta tuh? Lari-lari daun-daun. Dila-dila teuing atuh. Tapi kaget. Malah kaca. Ada raja. Dari malasnya kok. Kata-kata. Ya babaturan mabok. Ngagoler tengah jalan. Bawa ka ditu. Ulah pika sebeleun tatangga mabok. Anu mabok kana dicium eta mah. Anu mabok diasun. Balaga. Hayang katangar eta. Ajragan bari mabok hayang katangar. Sedengkeun dari mabok teh ku agama diharamkeun ku nagara teu meunang. Teu meunang. Balaga. Hayang katangar ku Pak Aher. Hayang katangar ku Bapak Aher, Bapak Gubernur, Bapak Ahmad Heriawan. Hayang katangar ku Bapak Bupati. Balaga. Hayang katangar ku Bapak Bupati, Hayang katangar ku Bapak Haji Dadang Nana. Nasir. Hayang katangar ku Haji Nana. Balaga. Si Buntung. Balaga. Hayang katangar ku Nulalajo. Nulalajo ngadaguan balaga. Moal. Moal di balaga. Ada yang teuing. Moal di balagakeun. Balaga. Lebar euy. Ade Naon aya sia? Teuing sih. mabok. Demi Allah anjing naon tong neleket lo ka aing demi Allah aing kerplay. Tukang miras. Mabok. Mabok kena. Hah? Minum Tong ngajebian ka aing atuh. aduh. Banget maneh jiga tomket euy. Tong digugu teuing le jelema mabok. Kebong nu mabok. Demi Allah tong macam-macam ka aing aya macam-macam didodet ku aing. Demi Allah bejakeun ka aing adang pelek ye. Adang pelak Ciparai teh eta mah. Baheula mah adang galeng aing ayeuna adang pelek aing. Geus bawa ka ditu jelema mabok. Si anjing. Aduh. Ari kanu maboknya
Ari pamajikan darah dicium, ai anu mabok dicium sia. Daun. Gitu we. Aduh. Itu bisa lempang ku aing dibawa dulu. Bawa kan itu hade goreng keur babaturan. Goreng jeung dulur ku aing. Borok-borok papan jati da jeung. Ayo sia kurang ajar. Pangkurip. Sok ampihan. Hawa baru tetenya Tak gendong kemana-mana. aduh eta biwir nepi ka jebewe-jebewe sia eta Ari apa nanaonan ngeunah bah? naonan aku budak serikeun Ari apa nanaonan? Apa neta teh almarhum Mbah Syurip. Mbah Syurip gitu Oh eta teh basyurit boh. buah Nya eta mah basyurip lamun abah mah abah syarapnya banyak. montok Jujuri ka kolot. montok gitu bisi dorakan sia teh Teh ka mana boh? Teh ka mana boh? bodah Rek ngungsi Ngungsi ka mana boh? aduh pan gunung geus beak ku jelema Geus dituaran. geus gunul gunung Pasir geus bulistir. geus eueuh pi Tempat urang cicing rek di mana sirah cai geus eueuh ngoletrak. teu kaup tenang ku jalema teh diusir Ari si mak ka mana boh? Paninung maneh teh baheula ge maot ngaletak setrum. Indonesia mah Baru pono kenapa is belut. Morokan ranginang meri setrum teh Ari maot teh naon boh? Iya bong bebenyi. abong budak Harimau teh inung maneh teh dicana ku Allah. kuno kagungan Oh jadi Allah bogohon ka si mak. murukan arwah teh Ari Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, neraka, katut pangeusina. jangan nu kabogaan delman Allah teh murukan Jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganana. Oh gitu boh. aduh bener Urang ka Allah teh yuk. si eta mah Rek naon ka Allah? Urang nepangan emak. Nitah modar ka aing. murukan Allah teh lurah meureun si eta mah Abah Daun. hayang di baju boh. Hayang di baju. Tong borosia aing henteu. Abah Daun. hayang dahar. khawatir budak Kayak gini berek babak kayak di berek. lain lapar meureun nyawatir Abah Daun. hayang disunatan. alah mun urang mah masalkeun Hayang disunatan. meni nyeri kana hati nyeri kana hati udah kayak sunatan Abah Daun. tong seserian abah. Carik belum. Tina sedih jadi henteu aing. Abah Naon? hayang ngising abah. Begitu begini saya. Duh. Bangerat anu barerat nami mah Kumpul dulur-dulur Ulah yang akan semua pangabagdes Gusti diterima. Yuk saya mangga calukan batur-batur. Oke bos. oke bos. Dah.
Hey my brother everybody. Come here. Come here. Let's go. Let's go. Come on. Come on. Kemari. Kesini. Tadi Haji. Dengartieun beurnya euy. Hanas aing Inggris sana aing. Aduh ngah. Sokaya. Nanya kabur. Nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima. Lan diterima. Maksudnya waduh eta sakitu make sound system. Oh, sakitu mah beradagan. Diterima. Geus kari dieu. Diterima. Lan aduh Kari dieu geus. diterima. Alakah ungut-ungutan. Tanya ke kene mah. Naon cenah? Astagfirullahaladzim. Sing toongkeun aya nya. Diterima belegog. Geus kari dieu. Ah, nu leres. Naon? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain naon. Bapak maneh maot anjing. Kumaha kadengeuna sih. Lain bapak aing maot belegog. Diterima. Bu, iraha maotna. Aduh, jadi. Pengantin dibere nyaho jeung tatangga kieu. Ini teh beja-beja mau teh. Eueuh nu modar aji. Hayang SMS. Bulan, eueuh nu modar aji. Eueuh. Bulan, Para warti. eueuh nu modar aji. Eueuh nu modar aji. Aji eueuh nu modar. Oh, tos 2 minggu. Aduh. Akan kita kok. Lain budak nanyaan cenah. Geus tong dicengcerikan nih. Anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna. Katuturkeun urang. Masih awe aji. Tah kitu amin gitu. Bagi parah. Parah aji, parah. Kunaon teu damang heula maotna? Eueuh nu modar. Eueuh nu modar. Oh, liper. Aduh. Eueuh nu mau. Eueuh nu modar aja. Atuna sanes ka abdi kapungkur nuju meneng kene. Dai penyakit liper mah gampang. Enteng bari Enteng pisan penyakit liper mah kuhahanyiran. Nyaho aing oge ngadeueuh nu liper is kuhahanyiran. Kode balut. Nyaho. Ih, belut. Balut. Harmis. Tah anu langkung sae mah cenah kututut. Kutut. Aing ge nyaho aji ngadeueuh nu modar. Muhun kututut. Eueuh nu liper aji. Is tutut. Heueuh nyaho aji eueuh nu liper. Ih, tutut. Di pasian terang tutut teh. Eueuh nu liper. Astagfirullahaladzim. Atuh lepat paingan tuang rama maot da lepat obatna. Kadahna liper teh kututut der kutai ucing. Sami we sareng ngaracun ka tuang rama. Allahu Akbar. Kade pingkeun mah. Gara kutai hansip teh puguh. Masih we aji kieu mah. Ban gagantung maneh. Tah kitu atuh sakedahna. Si aji gagantung maneh sakedahna. Leuleur kutai maneh atuh biar. Tuh, cile di hareupan aing nu ti heula. Ateuing pikiranna kumaha. Di tukang diukna. Tukang. Di tukang diukna. Toel begitu. Di tukang diukna. Naon? Di tukang diukna. Tukang. Karang tukang. Kututut. Tanda tutut deui. Di tukang diukna. Hei. Naon? Di tukang diukna. Di astagfirullahaladzim. Kututut. Hei. Naon sih? Maneh teh ka aing teh Noel ari ngomong henteu. Aduh. Itu teu ngomong cenah aing. Di tukang diukna blegog. Mung aing merek di tukang diukna percaya kitu teh.
Pati tadinya gitu nya tetap merdeka tong menang dijajah deui Oh, gona sia teh papatong. Cre dina irung aing. kumaha deuleu Bina-bina teh kain teh kawas kasasama. puas Kabina-bina teh sia teh puas kawas lain ka kolot. Kabina-bina teh sia teh kain teh nepi ka itu. puas Kabina-bina teh aduh. Kabina-bina geus anjing. puas ya aduh jeung nulak cangkeng welin meni kawas pamong praja nulak cangkeng Aduh. Naon sih teh? Naon? dengan ponok neunggeut tembok Naon cenah? Naon nolo. Naon? Aduh. wah Naon sih teh? Alah. rasa Naon? Aduh. Geuning aya Gusti. ari geus am Sugan teh kapiting. Dunungan disangka kapiting. Dunungan disangka kapiting. Hei. hare-hare we sia teh Hei. 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 Allahu Akbar. Naon? Dunungan disangka kapiting. Tutut. Anjing kana tutut teh tutut teuy. Aya pikir saha naon Gusti? kawa di Hah? Aya naon? Keheula. Ulan Keheula. mending ayeuna. anu lah di Teh maksud teh geus nyalse. Nah, dayana ge teu riweuh. Daguan. geus Pesan siapa napi tos ka dieu? aduh burukan Cina. burukan ganti-ganti manehna beureun Endah hayang miluan hayang miluan miluan. Baru kan arek dibawaan padahal mah Gustinya. Nya. ada hayang miluan Cek Gusti oge nya. Wayang. hayang miluan ngenlang Situ mah pigagaleun Gustinya. Nya. Mami abdi kasepnya. Henteu. jadi hate ting tung tang ting ting Abang lain grup bayi. abang lain sore Karena ngarobrol we aing mah diararantep. Komodo da saya teh mah tara ngadukung ka aing. biasa men ngariweuhkeun aya si eta Tugas nu kasurupan sia teh. Bina-bina teuing ae. Allah aduh itu segala ditubruk cing topi na kaluhurkeun Bina-bina teuing naon sia teh? wow gede Macam mana pula nak kau? Naon? Macam mana pula kau bulu tak bila itu kena sirah awak? Ye mana emang ngomong teh kitu euy. samosir lain urang Jawa Barat Mun bebeledagan jeung eungap ngadeng ini gaing. Urang mana maneh? Kau tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan. Betul. urang Sumatera Utara baingon Geus lila aya di Sunda. Hah? Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Tegodo can apal Lila itu ikan ya. Ada ikan mujair lila. Eta Manila belenggu atuh. Eta mah Oh, can ngartieun meureunnan. akar 2 bulan Sudah lama ada di Sunda. Hah? Sudah lama ada di Sunda. Ya kinten-kinten tilu sasi abi ada Sunda bah. Curik teh sia. Naon? Ning eta bisa ngomong Sunda biasa. Nah naon kitu?
Cina sia teh urang Batak. Heueuh nya euy. Panggih. Jalan ti Batak aing mah di mana? Ti Anir. Tiada. Di lege teuing Kumaha ieu teh Gusti? Wayahna ayeuna urang nyieun taktik lamun si Idrapak teukeuh peteukeuh ayeuna teu daek dibawa disogrogkeun ka dulungan urang nyata kalabekat. Kabeh urang kampung ahli sakra, jelema-jelema anu aya di ahli sakra beakeun kabeh, hakan kabeh kumaneh. Ya. Beres Gusti tos lapar abdi ieu teh. Halo hoyong nedak ieu teh tos lapar. Si Idrapa teu wani urang pencit harita. Sae mangga-mangga sabab dulungan urang kiwari kalaparan nyata hayang ngadahar tutut. Upami tiasa eta tutut teh dipais. Kade ngalana teh nya biasa disair. Umat ulah dikepung eta tutut. Lamun bisa sakabeh kampung anu aya di dinya urang didahar sabab eta ngeunah pisan sabab komo dibungguan ku tutut. Luar biasa eta tutut teh. Anjingna jadi riweuh ieu ngomong teh. Nya ngadenge tutut, nya ngadenge jelema. Aduh aing. Gusti, naon? Tingali aya jelema ka dieu jangkung gede. Wah, aya jalmi ulah. Eta utusanana meureun. Geningan aya jelema jangkung badang. Jega-jega nu nganah keur kaula dihakan ayeuna. Ieu mabok mangih gorowong nugar cadas mangih emas. Kiwari aya jelema jangkung gede jeung lobaan datang ka dieu meureunan. Itu utusan ti si Idrapa. Kabeh nyingkah heula bisi eta jelema sieun kurang sakabeh wayahna nyumput sawara dina waktu ayeuna ieu. Urang hakan nyumput. Sae mangga. Aduh, ara rinit borek ngala tutut ye. Wah, ngilu ngala tutut mai. Namane teh init? Nama sieunaan kabdi mah abdi mah jamina manis. Aduh, majarkeun teh manis. Manis nanahaun sia teh beungeut sakitu jiga jahe menang mekrek. Halus kena jahe menang mekrek Gusti ya. Heuh wayahna. Datang neratang teman. Datang neratang teman. Eueuh mangkulingan ran denera. Wah, Anjir, jelema ani gede. Alah, anjir. ya. Aja kaget anjeun manusia. Wah, buat teh kareueun atuh. Nah, jelema teh ngageremna turunan Bang Bara gitu. Bisa jadi. Orang gerem. Aja kaget hei, tenawa. Anjir eta sora. Sora. Aja kaget hei denawa. Wah. Ai sia nanaonan? Itu sorana gede resep. Resep teh. Sa ngaramane. Anjir eta sora. Ngarapane. Mudalang mamangsa muda. Kaula ngaran kala nyungir. Kala nyungir. Bener, ari anjeun. Ngaran kaula Bratasena. Ha? Bratasena. Orang kaula Bratasena. Wah. Nah,
nah aing teh kahareup aing disilakan baik kumaha mencarekan gunungan aing kahareup kumaha yakin tingali guntuna geuning karangekeng gitu aing gitu akang palawur teuing akan kumaha nasib Kang nasibna aing percaya ke juragan Bima mah oh hey Anjir Gusti naon teteh aya tomat Curi nyebut tomat ka aing. buat akang teteh alah beres Gusti teh kudangan ngelalap aya tomat mah aduh dan buat apa ieu mudah-mudahan balad-baladna kalapaka teh gigi bisa gigi jadi bisa jadi teteh alah aya kacang panjang buat akang teteh ini karena eta keluarga sayurannya buat kacang panjang kawing keluarga kasih mah kacang panjang kaing tomat kajuragan Bima nyebut teh katunjar keluarga lobak bisa kena leret tadi rek diuk teh sugan teh eueuh gawir jadi we cilaka percaya gawir sedangkan gawirna teh jero aya gawir nanaonan bari lagi sia ngomong jadi kitu kunaon nah akan ge piluan kitu geuning nanti jadi kieu ih gororon yang belum gitu atuh urang cimuncang teh kitu gunungan kebawakeun aya nu geus Ngaran anjeun Bratasena gigi ari eta nu tukang. sok Tapi ya saja ditanya ngaran Peri aduh namanya Peri bemetak itu cepot ngaran kuring mah hah cepot cepot anu tukang abdi dawala sa dawala naon dah tuh dawala meni goreng anjing ngaran teh dawala jurik siapa nulis teuing dakan bae atuh da naon kitu ge meunang ngabubur bodas paling sia mah ngabubur sutan nya aya ngaran dawala si jurik lain pika geuleun bae lah ngaran kuring wah goreng mah anjing ngaran dawala batur mah Peri Anton Denny batur mah paling goreng ujung Dadi naon dia dawala si jurik pengen sangsara haruliteuing na ngaran aing ini dawala pakeun euy naon anjing ngaran dawala Gane sia teh. situ ngaran dawala Atukeun bae. udah goreng mah nya ngaran dawala Ih sia teh. lain ku Abina-bina teuing. ku cedihan jelemanya naon di akang Naon? Dipikir-pikir ngaran sia dawala. Kang pepileueun atuh bisi aku pilih bebareun musuh pemberian mah musuh ngahina atuh lacek-lacek teuing mah ulah anjeun di mana aing saking kampung ahli cakra Hah? saking kampung ahli cakra wow ya Ahli sakra. gigi Rek mana anjeun? aing rek mangihan anu ngaran kalapaka mana ai geuningan nyeun nanyakeun kalabaka gigi Lamun maneh apa kalabaka teh gunungan kaula. nu dipunyung di dama-dama ku aing naha maneh susah sisi sia kadunungan kaula anjeun Bratasena dina waktu ayeuna anjeun geus teu sopan wayahna ku aing rek direcak-recak dihakan ku aing wayahna anjeun geura serah bongkokan Bratasena Geus serah bongkokan sasusah sisi kadunungan aing bangsat. Hah? di mana dundungan sia wah Dek naon? aing hayang pangi Dek naon? aing hayang pangi sabab aing nganterkeun dua padati si ayo udah sanggup tuh Keur naon?
aing wawake ti siapa ulah dibikeun ieu mah kadurungan urang-urang hakan ku sarea. Beres Gusti ngan abdi mah mungahkan itu nu belah tukangna. Nah, Sieun teh pangaranna Dawala. Aduh. Iya ngaran Dawala. Aing kemas-kemas teuing ka Akang teh jelema. lamun aya masalah aing gelut moal jeung sasaha jeung si itu aing Ragaji celina re. gaplok ku aing sungutna gratuman. Ratasena aing ya kaulah bawahanana wawakina saat sana dibikeun kadurungan urang mana sanguna oh iya anjeun antek-antekna bener Alpati Balapati utang urang deuk bae bilang wayahna sia dipaehanna ku aing Kurang aja dinulaga jeung aing pasar moal sia Nah, tewakang nya naon tuh bagian sia sok aing mah dah rarayang ting moal karooh pek lamun sia bogoh mah wah aing mah karooh cium nya gara-gara ku sia kitu moal karooh teh bejan mun bejan aing sok ulah karooh pencet rekanya lak-lakanana tewakang seru gorengan teh cik lu benerna lamun teu ngabejakeun sunut Nyawa sasaha. saha nu gorengan teh kasieun Naon emang Dawala. ai kasieun mana gede itu teh Abdi mah heureui. saha sareng gorengan teh Mang Dawala mah meni gede amboh. meni Meni memasukin hatinya. sabar Tapi mah heureui Mang Dawala, ieu mah nami anu pangsae-saena di alam dunia nami Dawala. sieun teh kan Sae teh Dawala teh. Aduh Mang Dawala meni ganteng. tong sakali-kali deui nya Oh Mang Dawala da abdi mah heureui. banyol heeh nya Ampunten Mang Dawalanya. sami-sami Mangga tuh Mang Dawala. mangga Sampurasun. rampes sopan tapi Mang Dawala. Sugan tetos tebih Mang Dawala. heeh Oh anjing ngaran Dawala. Kalarasani Raden Arjuna parantos jagjag doh leres saparantosna tuang balakesakan leres nyata nyusul rakana Arya Bima anu kiwari baka pito tamasan sedanten ulah dia balatam tamah hangkot buta wah Datan nirat tangan teman newuh manggulingan rana teuing Kakang Bima loh leres kula geningan keur dihurup ku sedanten ulah dia bala tamtama begal jigana sumuhun tangto rupa-rupa irma rek neang dah si kalabakah yang nyaho kumaha juntrungan anak kumaha gedena kumaha rupina kumaha rupana leres Kakang Bima orang ingkang bakal ngabantosan salira kaula Arjuna doh sawiji-wiji huruf euy iya ayo kula anjing deui buk ngalangan atuh mun urang mah disyukur heula
sia. Lo mun gomplok. Wah. Lagi yang gua itu. Wah. Wah. Hebat dulu euy. Teu sangka samangka meuli teuas kitu. Waduh, tina naon teh samangka. Aya eueuh. Ayo motor. Ayo lo, kapok. Sini Pak Kapok. Awas Kang. Alah, sia rasakeun dia sok. Uy. Awas, ieu macok. Nah macok, alah, kawas bangu. Siga beo. Oh, beo enam. Uy. Wah. Wah, Mana bieu? aya anjing kena jubluk. Hakan ku sia teh. Ha, sia kabangit deui. Bapak, Sok sia. tulus pencit teh Kang. Dulu sia digule teh ku aing. Cocok lah. Kahina bae. Rasakeun sia Bang Dawala. Sok. Nyarta jurus teh. Wai, Wah, anjir hebat. kuat. Ditunggu malik deungel ka aing. Sidik teu keuna we nya. Murukan keuna berarti teh. Wai. Hebat lu. Dengan teh jang. Wai. Rasa. Sidik teu beunang. Lain anak nanaonan. Diwatir kieu. Walah. Jelema kasentet. Wih, anjir hebat euy. Hebat bener euy. Woi bak. Alah. Karasa bereuseuh. Kumaha karasana? Alah, Bang Dawala. Bosek sia. Alah, ampun Bang Dawala. Ampun. Kaiten batin. Tulungan ampun modal sia teh. Hai. Alah. Panuju teh sia. Bosek sia. Ampun aing ampun. Ampun aing ampun ulah ditonggeng-tonggeng dia sia. Cara biasa aing ditonggeng-tonggeng kieu. Minta nu biasa, ha? Ala sunah. Nu standar we nu standar. Standar.
di Medan Tudungan aing faes ya. wah Sangka sia jagoan ngarempug geus ya. wah Coba. Woi. Ya. Woi. wah aduh Anjir. mau teseueur Nyilak kieu kada dua nyi beuteung dah. wajira mah kitu Aduh, ditajong beuteung meunikan nyeri kieu. buat jaringit atuh nah muntah-muntah Siram teman. Lebareum. Siram. muntah Anjing, naon mie menang meuli 5.000 keluar deui. atuh dah kana barang dahar kana barang Lebar dahar aing dihakai deui we ah. geuleuh Hah? geuleuh bari nage Naon yang maneh? Cak. Ceting. Hakan ku maneh cak. dari Meuni segala hayang maneh mah. Kaing teh. Nah ulah aing bahagia. tadi nah hayang urut enceh Aya. Ulah anjir. Aduh. Wah, Bang. Ulah ditenggelan mah abdi. Aku Bang. watir akang Aya Bang ampun. watir Anjir, buat ieu deui. geus akang karunya Aing make batu sia. atuh ulah numpageun nah make tatanggahan Nah, hujan euy. da tadi hujan deui maharono Anjir, utah. Kurang ajar sia. babu kerajal begitu Utahan ka aing sing utahan ada Bang, ampun Mang. Sia. Aduh, sia baseuh ieu aing. Amuy. Kulimis. Wate bau Kurang ajar. Bang cek abdi oge ulah dilawan abdi mah Bang. aduh Alah, keur nyiram abdi teh. nah pacaran Aduh. Asa jadi beung sosogedeun aing nu waras. Geus kekerebekan kita tadi aing bedeung. Wah. Aing mah lamun kurang dahareun laparna luar biasa. wah tang Saha tuh jelema jagung gede itu? Wah. Ayam milik deui. sumohon Aya, tadi ka hayang teh si Jerafa anu jadi panungtungan ame aing bebas kadaharan jalma-jalma di kampung Ali Cakra. Nya teh. Kabeneran teh aya jelema yapling. Sampurasun yap. Iya, saha ngaran teh Jalu? Aing Bilawa. Sia anu ngaran Kalabaka. Bener. Ke jagoan. Aduh, desangka Siki Adi mere hakaneun anu gede saha ngaran teh Jalu aing Bilawa. Wah, loh bila halus garanya euy. jasa imbang jeung dedeg Bener maneh tina di kampung Ali Cakra. Bener.
nyaho datang ka didek naon dek dihakan usaha ku kalabaka apa kalabakanya sia galak rauke oi aya jelema galak ieu. bilawa aing sia teh apa aing teh kalabaka aing apa sia teh dek dihakan ku aing lamun sia hayang akan aing sok sia semplakeun takna kenca banget tuh pegelatkeun ku lamar ambakan sarami keluar nyawa tenaga urang cogo jeung aing walah wanian bener maneh ngomong gini bilawa coba sia kurang ajar motor ku aing modar sia modar saya ampun kuat kurang ajar sia sigero naon eta ngampul atuh Kang kali jam Jasen Laisian naonan atuh Sileugung jol jebet tuh kana aing euy. ya atuh Cuman teh can udang sia. Bino bangsa teu aing kuy. Modar sia. Kuy. Ieu. Anjir. wah eta Udang sia. Ampun bilawa. Nyoyina. dalam Tak coto setening kuku pacanaka. Modal sampai ampun. Wah. wah ngagologor beunang Binatang sia. Desapira. Bujuk. ngagologor beunang mah Good. Loh, naon? Cok, naon mah? Wah, karasaeun akang di tengah. Cok hakan aing. Geus pae. Cok aing liwat cok. Sok aing, Udang si teh. Coba di aing. sok aing bubur gitu kan. Kan nyawa aing teh RW. Gitu sia mah. Aing geus bae wani sia mah. Aing geus pae wani neungeun. Tah ka dipaean heula tuh. Mun dipaean mah abi teueul. Oh, Sia teh pahlawan keberangan buyuk. Ayo sia. Kan si babu kunti gua atos perantos di ka kampung Ali cakrakeun gua abdi. wah, tos aman dong. di ditu kan. Ayo. Ini ya. Akang, Alhamdulillah dulu bebas dina ancaman kalabaka kampung Sumuh. Ali Cakra. sumuhun bebas. Wah. Kang. Eta bulan Pandita Ijrapa maulah oh, nepi ka kepro. luar biasa bungahna. Oh, tangtos. Sok sanajan sakumaha endahna basa mah bisa ngagambarkeun kana kabungahna Ijrapa. Sumuhun. Malahan janji ka Pandawa Kumaha? di mana mangsana Baratayuda bakal jadi tawur Bade bakti diri. bade bakti diri Ka sareng Pandawa. putrana Irawan. Ya, Bulan? oh mun teh Pandawa teh satos ieu teh bade ka Cempelerja. Oh, balik Oh. ningasa ya marah. Heeh, ngana mun dilakonkeun moal teu nepi ka jam 8 meureun. Heeh, Kewe di samping. ieu da lakonna ge kalabaka peja. Sumo. Heeh, ya. Pulang Hapunten dina sadaya di sami-sami. palepatan Sami-sami, bobo Akang. sapanon carang sapakan ti akang sapara kanca. Laras. Heeh, salamet anu nongton, salamet anu ditonton. Sekali salamet tetap salamet. Salamat. Jila lakon kalabaka peja orang pungkas ku kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka.